warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasul huda wa dinil haq ala dini kulihi wa karihal kafirun. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih wa ala mutunna illa wa antum muslimun. Asupna Nasrani ka Zazirah Arab. Aya murid Femion anu kacida nyong colangna di antara murid-murid anu sejen. Boga ngaran Abdullah bin Samir. Saenggeus genep bulan kaliwat tisaprak guruna Abdullah bin Samir ninggalkeun. Abdullah bin Samir boga rasa tanggung jawab pikeun ngalaksanakeun cita-cita guruna anu teu kungsi tina kanan. Mantukna dina hiji poe Abdullah bin Samir pamitan ka sakumna pangeussi Najran pamaksudan ninggalkeun daratan Afrika pikeun meuntas ka Yaman rek nyebarkeun agama Nasrani. Dekat catur di jalana Abdullah bin Samir geus tepi ka daratan Yaman. Tiap poe manehanana teu cicing di hiji patempatan. Istu ning nguriling neangan beja ngeunaan kaayaan Yaman dina wangkid harita. Kocapkeun dina hiji peuting satu tasna Abdullah bin Samir ngulilingan negeri Yaman. Pok manehanana ngagrentes dina jeroning hate. Si horeng si mana horeng Yaman teh ayeuna mah geus baik di ka agama leluhurna nya leuwih parna tibatan Najran Zunwas anu dianggap sesembahan ku urang dieu. Manehna boga dekeng tukang sihir sigana kami kudu ngadegoan panci nu mustari heula. Mudah-mudahan wae isuk jeung geto aya jalan da ari hate kami mah keukeuh hayang nyebarkeun agama Nasrani sakumaha anu diamanatkeun ku Rama Guru. Saenggeus mikir sarupa kitu Abdullah bin Samir neangan tempat anu merenah di hiji mumunggang luhur gunung. Manehna cicing di hiji guha nyerangkeun ka kota Yaman bari jeung nganti-nganti wanci anu mustari. Ayeuna urang tinggalkeun heula Abdullah bin Samir mangsa datang urang samper deui kocapkeun kaayaan di tengah kota negeri Yaman. Dina poe eta Raja Zunwas keur dideuheusan ku tukang sihir kapetenganana. Pok Zunwas ngamimitian tumanya ka tukang sihir. Bagea paman aya naon asa kurareuas tara-tarati sasari nying hareup datang ka kami siga aya hal-hal anu kacida pentingna. Pok nyarita paman. Hatur nuhun Kanjeng Raja, mang engal-engal ditaros leres pisan pun mang aya hiji hal anu bade didugikeun ngeunaan pacabakan mang saila ieu nun. Nah kumaha paman? Paman hayang naik gaji atawa hayang boga pamajikan deui cing pok geura barakakeun ka kami. Segala pamenta paman pasti ditedunan ulah hariwang. Hatur nuhun Kanjeng Raja. Gusti sesembahan pun mang sanes eta emang ngarasa umur emang geus moal lila deui. Ayeuna emang geus nincak kana umur 170 tahun. Geus hengker pisan tanaga paningali geus burem higana isuk jaganing geto emang baris pae. Tapi emang kekeh hariwang ka Gusti sesembahan. Sok sieun emang pae can aya gantina. Terus kumaha atuh paman? Da memang kuangkit ayeuna mah
paman can aya gantina. Nah paman boga usul anu sejen. Mang siap ngawridkeun ilmu tapi syaratna kudu budak anu calakan. Jadi pun emang gaduh usul kumaha lamun Gusti Zunwas ngayakeun hiji sayembara milih calon tukang sihir anu boga bakat luhur mun bisa mah cokot ti para nonoman ulah anu geus kalolot moal lila umurna lambat dina diajarna ayakeun ujian anu saberat-beratna pikeun jadi bebenteng negara kitu usul pun mang kumaha kinten-kintenna Gusti. Usul anu kacida hade na paman kula moal miceungan waktu keun ayeuna keneh urang badamikeun jeung paman lengser pikeunyeun pangumuman ka sakumna negeri Yaman. Mudah-mudahan isuk jaganing geto geus bisa dimimitian sayembara teh. Hatur nuhun kana perhatosanana Gusti Zunwas. Ayeuna pun mang geus moal lila-lila di karaton. Mang arek balik dewe kag boha panyepen. Berapa man, mudah-mudahan sararea aya dina kalancaran. Saunurna tukang sihir ti hareupeun Raja Zunwas. Harita keneh Zunwas nyaur ais pangampih karaton pikeun nyawalakeun prak-prakanana sayembara. Urang kocapkeun poe isuk bende kabuyutan geus ditakol di alun-alun kota Yaman eta mangrupakeun hiji tangara pikeun sakumna pangusil Yaman supaya kumpul ngariung di sabudeureun alun-alun. Legedeut ratus-ratus jama ngalet ngengkeuy ngabandaleut muru ka alun-alun kota Yaman. Kalacat wae papatih karajaan anu dipimpin ku Zunwas naik ka luhur babancong pikeun nepikeun biantara ka sakumna masyarakat anu aya di dieu. Menta diregepkeun ku sararea kami selaku papatih di ieu negara ngahaturkeun nuhun ka sakumna masyarakat anu geus daek datang ngedunan pangulem ratu pangonang raja. Aya hiji hal ti karajaan anu baris ditepikeun pikeun sakumna masyarakat Yaman sahubungan jeung kaayaan umur paman ahli sihir anu geus kolot nya anjeunna menta ka raja supaya ngayakeun pangganti manehna ku sesembahan urang di tedunan anu akhirna dina poe ieu Raja Zunwas ngaliwatan kami salaku wawakilna ngumumkeun pikeun sakabeh masyarakat Yaman khususna barudak ngora saha wae di mana wae anu deudeuh kalayan nyaah kalemah cai supaya ngiluan sayembara pikeun milih ahli sihir ngora. Ujian sayembara baris dilaksanakeun 2 minggu di satu tasna ieu pangumuman ditepikeun ku kami pikeun rahayat saha wae anu boga dulur baraya anak anu henteu bisa datang dina poe ieu omat ieu bewara tepikeun ku aranjeun kabeh supaya ieu beja teh kanyahoan ku sakumna jalma nu aya di Yaman. Ngan sakitu pangumuman ti karajaan muga-muga sing aya guna tur mangpaatna pikeun sakabeh masyarakat Yaman. Saenggeus Kipatih beres biantara Kipatih turun sarta mere tanggara ka sakumna masyarakat pikeun ngabubarkeun diri buria kabeh masyarakat Yaman anu ngariung di alun-alun bubar katawuran muru
ka tempatna masing-masing. Gancangna carita 2 minggu ti satu tasna aya pangumuman ti kerajaan dina hiji isu geus disada deui bae bende kabuyutan jalma-jalma geus ngariung di alun-alun Yaman pikeun nyakseni lumangsungna sayembara milih tukang sihir. Raja Zunwas ngajajar jeung Kipati katut ahli sihir geus biuk di luhur papanggungan nyerangkeun ka pakalangan anu baris dipake ujian ku anu ngalilu sayembara. Pagaliwotana jalma di alun-alun itu ieu pada hayang nyaksen naha saha anu bakal jadi pinunjul dina eta sayembara. Gancangna carita sayembara geus lumangsung salilah 2 poe. Dina poe kadua geus aya pinunjul budak ngora anu calakan. Eta budak ngora teh boga ngaran Wahdoh. Wahdoh mangrupakeun pamuda anu gagah dedeg sampe rupa hade tuning cocok pisan pikeun jadi pinunjul dinu eta sayembara. Pok Kipati ngamimitian biantara deui ngumumkeun hasil sayembara. Pikeun sakabeh masyarakat Yaman kiwari ku urang geus kasaksen ku sararea yen geuningan dina ieu sayembara anu jadi pinunjul teh nyaeta Wahdoh, hiji pamuda anu kewas pantes dedeg sampe rupa hade. Urang sararea wajib ngucapkeun puji syukur ka karsana Zunwas anu geus mere kasempetan pikeun rahayatna jadi ais pangampi karajaan. Diwangkid ayeuna ka hareup Wahdoh baris digembleng ku paman tukang sihir tuh nepi ka Junun sarta masyarakat kabeh ayeuna meunang ngabubarkeun diri pikeun ngagarap pacabakana masing-masing. Sarengsena Kipati biantara buria sakabeh jalma anu lalajo di alun-alun Yaman ngabubarkeun diri muru ka tempatna masing-masing. Wahdoh langsung disaur ka karaton pikeun ngamimitian digembleng ku ahli sihir samemeh dibawa ka guha panyepen. Saban 3 poe sakali Wahdoh bulak-balik ti imahna ka guha panyepen pikeun diwirid sihir ku ahli sihir kapercayaan Raja Zunwas. Kocapkeun dina hiji poe nalika Wahdoh aya di satengahing perjalanan muru ka guha ahli sihir. Manehna keur nekreh nanjak lempang dina sela-sela gawir batu si horeng si mana horeng antara lembur Wahdoh jeung guha tukang sihir teh. Di tengah-tengahna aya hiji guha anu keur dicicingan ku Abdullah bin Syamir. Pok Wahdoh ngagerentes dina jeroning hate geus sakitu puluh taun kami lahir jeung cicing di dieu. Nah kakarak ayeuna kabireungeuh yen di dieu teh geuning aya guha. Ieu hate jadi penasaran. Nah di cicingan ku saha nyaeta guha? Kacirina resik beda jeung guha-guha anu teu aya panghunina. Penasaran ciku kami urang buktikeun nah aya atawa pangeusina. Ayeuna kami erek naik ka luhur eta batu pikeun nyampeurkeun ka lawang guha. Saenggeus Wahdoh tepi di luhur batu, pok Wahdoh uluk salam bari jeung gerak-gero inyana hayang marmanakeun. Nah nya di jero guha teh aya nu ngageugeuhna atawa ngan saukur guha kosong. Sampurasun, sampurasun, manawi aya anu ngageugeuh di ieu guha. Panyangka Wahdoh memang teu nyalahan. Pok di jero guha aya anu nembalan. Rampes, saha di luar? Yap ka jero.
temalna anu di jero guha bari jeung kadenge sada lengkah suku muru ka bibir guha. Tekung silila lol di bibir guha katingali aya tangtungan sepuh anu make jubah coklat melong ka tangtungan Wahboh anu keur nangtung saluareun bibir guha. Bagea budak kora syukur dina poe ieu anjeun geus tepi ka daerah dieu supaya leuwih laluasa ngobrolna. Hayu asup sing percaya kami lain jalma jahat tur kami di dieu ngan ukur sorangan eueuh batur deui. Hatur nuhun sepuh. Wahboh langsung nuturkeun eta sepuh asup ka jero guha. Wahboh mireungeuh gening eta guha teh cukup lega. Di tengah-tengah guha aya samak anu dijieun tina anyaman palapah korma. Gek eta sepuh calik di luhur samak sarta ngagupayan ka Wahdoh sangkan diuk di hareupeunana. Heuh, sok ka dieu ujang, ulah asa-asa diuk di dieu deket bapa urang ngobrol geura. Koloyong Wahboh nyampeurkeun ka palebah eta sepuh henteu talangke. Gek manehna oge diuk pahareup-hareup sareng kasepuhan. Tekung silila pok eta sepuh teh tumanya ka Wahdoh bari jeung ngawanohkeun diri. Ngaran bapa teh Abdullah bin Syamir, datang ti negeri anu jauh ti Afrika ngahaja ka dieu pikeun neangan luang tur pangalaman. Tah sakitu heula sabalikna ayeuna bapa rek nanya ka hideep saha ngaran, di mana padumukan, jeung rek ka mana tujuan. Pangna rebun-rebun keneh geus luntalan tok ka ieu patempatan bari jeung kaayaan sorangan. Cing pok bejakeun. Pok Wahdoh ngamimitian muka caritaan. Hatur nuhun Pak, enggal ditaros sareng urang tiasa ditepangkeun dina dinten ayeuna. Nepangkeun abdi pun Wahboh. Ituin urang Yaman abdi dina raraga ngajugjug ka patempatan guru abdi anu aya di kaleren ieu patempatan. Tiap 3 poe sakali biasa abdi ngaliwat ka daerah dieu. Kitu manawi kudu kitu budak kora mah sumanget kana diajar ulah micenan waktu teu puguh. Tapi bapak ngarasa kataji tah tadi hideep nyebutkeun erek ngajugjug ka patempatan guru hideep. Nah guru naon anu baris dijugjug ku hideep teh jeung hideep teh keur diajar naon ka eta guru. Heuh hampura bapa loba tatanya. Heuh da puguh urang teu anyar pinanggih sugan wae ka hareupna aya guna tur mangpaatna. Kitu tajang. Pok Wahdoh nemalan abdi teh gaduh tugas di Raja Dzunwas pikeun diajar sihir ka ahli sihir kapetengan mantena. Nya saban 3 poe sakali abdi ngaliwat ka daerah dieu pikeun ngajugjug ka patempatanana nohonan parentah raja. Kitu menawi Abdullah bin Syamir ungut-ungutan pok manehanana tumanya deui ka Wahboh. Uluh baru kitu nya geningan Raja Dzunwas teh boga kapetengan tukang sihir diajar kainya. Nah eta teh kahayang hideep atawa kumaha? Cing bapa bere nyaho salaresna mah henteu hoyong-hoyong pisan Pak. Mung abdi teh ukur hayang namahan pangalaman bari jeung nyuprih ilmu susuganan ka hareupna. Aya guna sang manfaat kaum abdi dupi bapa di dieu teh ngan nyalira sarta dongkap tebih-tebih ti Afrika. Nah aya tujuan anu mandiri sagigireun ti eta Pak. Narima panahnya kitu ti Wahboh jeung pamadegan dirina anu siga kitu. Abdullah bin Syamir ungut-ungutan barabat weh. Abdullah bin Syamir nyaritakeun maksud jeung tujuan manehna aya di dinya
jeung segala rupa hal-hal nu kungsi di alaman salila aya di Yaman. Nu akhirna Pok Abdullah bin Syamir mungkas kateranganana. Tah gitu. Wah doh, bapak teh memang boga tujuan anu mandiri. Cing, kumaha pamangi hidup ngeunaan tujuan bapak? Cek Abdullah bin Syamir bari jeung netep seukeut kabeungeut Wahdoh. Luar tisangkaan, Pok Wahdoh tumanya ka Abdullah bin Syamir kacida dari anak. Tah, hatur nuhun pisan Pak kana kateranganana. Sartat abdi ngaraos katarik, abdi hoyong nyuprih ilmu dina widang keagamaan, nyatana agama Nasrani. Na kumaha eta teh? Sareng nah kinten-kinten Bapak sayogi ngangkat abdi minangka murid. Narima pananya kitu ti Wahdoh. Anjeunna ungeuk bari jeung bear marah mah. Syukur ari boga pategadan kitu mah. Sarta Bapak siap pikeun ngawiridkeun hal-hal anu dikanyahokeun ku Bapak. Tapi kumaha urusan hidup jeung tukang sihir nah moal aya mamalana. Perkawis eta mah Pak, mudah-mudahan abdi tiasa ngungkulanana nya ti mimiti poe eta pisan. Wahdoh diangkat murid tunggal ku Abdullah bin Syamir. Saban 3 poe sakali Wahdoh datang ka guha Abdullah bin Syamir, sarta 3 poe anu satuluyna datang ka patempatan tukang sihir. Guaran dina waktos ayeuna urang cekapkeun sakieu heula, mugi bae sasiereun sabeunyereun sing aya pulunganana khusus kanggo pun emang umum kanggo palawargi anu parantos nyimetan ieu rekaman ti awal dugi ka akhir. Urang teuneun dihandelem hieum tunda dihanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Bobot sapanon carang sapakan nada agung cukup lumur jembar hapunten. Robbi tu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.